a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qaqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Langkung ti payun sumangga urang nyunggikeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala radina danget ieu urang sadayana tiasa ngampel ngariung di ieu panempatan. Tahilap salawat sinareng salam mugia didugikeun ka junjungan urang sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna sareng ka umat akhir zaman yakni urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna sim kuring ngaturkeun nuhun ka santri miwa santriwati kali hadirin sadayana anu parantos keur rumpuh sumping kana ieu acara. Nyaeta acara kajian Islam remaja. Pamugi ieu acara teh aya dina ridho sareng kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acana tepangkeun wastapun sabita Sareng wastapun wida salakupana ta acara ti awal dugi akhir acara. Hadirin rahimakumullah, dupi runtuyan acara dina ieu acara kajian Islam remaja teh nyaeta anu kahiji bubuka, acara anu kadua ngaos ayat suci Al-Qur'an, acara anu katilu sambutan ti penyelenggara acara, anu kaopat penjelasan materi, acara anu kalima sesi tanya jawab, acara anu kagenep foto bebarengan sareng acara anu terakhir atau anu katujuh nyaeta panutup. Sumangga ayeuna urang teraskeun kana acara salajengna nyaeta ngaos suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku Zahira. Hatur nuhun ka Zahira anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, mugi-mugi urang sadayana aya dina panangtayungan mantenna. Amin. Salajengna dilanjut ku acara sambutan ti penyelenggara acara nyaeta disanggakeun ku Ustad Aiman. Hatur nuhun ka Ustad Aiman anu parantos nganugikeun sambutan sakantenan ngabuka ieu acara. Saterasna kana acara puncak nyaeta materi kajian Islam remaja anu didugikeun ku Ustad Riki. Salajengna sesi tanya jawab sangkatan diwakilan minimal ku 2 orang. Santri anu tos naros disanggakeun maju ka panggung nyanda hadiah sareng foto bebarengan. Parantos rengse materi kajian Islam remaja hatur nuhun ka Ustad Kiki anu tos ngadugikeun ieu materi. Mugi-mugi anu disampaikan ngajadikeun manfaat sareng pelajaran kangge urang sadayana lebih khusus oge kana abdi nyalira. Alhamdulillah, acara demi acara parantos rengse dilaksanakan. Hatur nuhun ka santri miwa santriwati anu parantos nganakungan ieu kajian. Salajengna acara foto bebarengan. Abi sabita Sareng abdi wida nyuhunkeun dihapunten upami aya salah ucap atawa nepi palakonan anu teu pihormaten. Urang salaku panata acara pungkas bae ieu acara sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.